Lain ari Hawa Agustus ini tiris kieu nya. Puguhan bakat bi Hawa Agustus mah hayang nanti si Duru geuningannya. Bibi geus nyabak-nyabak cai teh kamari tiris. Itu tuh mandi merenya. Ah henteu horam teuing. Palingan aya teh lagi dibocok ada ieu beneran. Bibi mah tayamu we ti kamari ge Waduh bi anu bisa diganti ku tayamu mah mani mah henteu atuh meureun jiga ucing atuh mani make keusik mah. Bae juga ucing genan. Ya ucing wae cenah. Lucunya binya. Alus. Lucu aja. Lah ya bibi aing mah lamun dina ucingnya jenis pet nose, guys. Guys. Cai, mana mandi can? Pak Abi mah mandi taris kieu, ya geus semua tungkul puguh. Geuleuh meunang teh mandi atuh. Yo, toge mandina meh teu tiris mah cara bibi geura, bari make sweater. Ih, nya Bi. Aja mah teu kepikiran euy Bi. Bibi mah pintar. Aja ge arek Abi ke mandina ek bari make selimut. Tumben aja Jumahan tadi mana? Ya dong, Mang. Aing mah curiga udah ge Jumahan mah. Modus udah kieu mah pasti oke. Nya Mang aja geus butut. Tuh pan ari mah Jumahan mah jadi menyala, Mang. Banget hurung kajai. Kajian Jumahan sih mah nukerkeun senal. Ampun teuing. Wanian anjing budak ieu. Eta senal Haji Mayung paingan anjing Haji Mayung paingan kukurilingan atuh di masjid tadi. Ai maneh wawanianan kajai. Nya di Mang. Atuh meureun aja yang ke mau diberi sedekah, Mang. Ji tah, senal teh anjir ku budak eumeur ye. Tah. Sia anjir mau diberi sedekah. Ya leuheung sia kajai. Teu diberi sedekah mah. Kumaha lamun maneh ku Haji Mayung anjir diadanan deui terus dikutuk jadi toke. Mangkaning anjir Haji Mayung mah ye genep saparapat kali anjir hajina ge. Dijabah tah sudah doa-doana ge. Jadi toke. Ya udah kieu. Puas ya anjir di toke sia dikutuk ku Haji Mayung tuh. Tah Ji tah, ye Ji tah senal teh Ji.